Walhamdulillahi rabbil. Dipayun orang sasarangan manjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat mi wassalam sinareng kawilujengan mugia tetep dilimpah curahkeun ka paduka alam junjungan urang sadaya nyatana habibana wa nabiyyana al-karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun kanggo kulawargina anu marulia ka para sahabat anu saradia tur urang sadaya minangka sebagai umatna anu turut tumut kana ajaranana. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan syafaatul uzma jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Nu pangpayuna dipika hormat kersana pengatur waktu penata acara. Nu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa segenap panitia penyelenggara dalam acara mudah-mudi bermunajat mabar di masjid Jami Al-Ikhlas. Ya tokoh pemuda, tokoh masyarakat anu alhamdulillah dina wangi ieu ngayakeun munajat ka Allah Subhanahu wa taala di malaman tahun baru Masehi 2019 2018. Mudah-mudahan tahun kamari jeung tahun ayeuna dina tahun baru ayeuna 2019 mudah-mudahan urang sadayana tiasa nambah keimanan urang ka Allah. Mudah-mudahan 2019 lebih baik daripada tahun kemarin. Amin. Sareng mudah-mudahan ieu para panitia nu geus ngayakeun acara yang diprakarsai oleh para pemuda dan yang didukung oleh para orang tua, mudah-mudahan perjuangan para panitia mendapatkan ganti dari Allah dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah di lembur di desa Panayungan mah pergantian tahun baru, pergantian tahun diadakan dirayakan dengan pengajian. Tidak ada pesta pora, tidak ada kembang api, tidak ada trompet. Memang itu yang seharusnya umat Islam lakukan. Karena ini bukan tahun baru kita. Tahun baru kita tahun baru Hijriah 1 Muharram. Betul? Makanya alhamdulillah pada malam hari ini saya turut berbahagia dengan orang sini semua. Orang desa Penayungan sadayana, orang khususnya orang Cidomba. Anu dina penting ayeuna ngayakeun pengajian bermunajat ke Allah, menintrospeksi diri, semoga lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan perjuangan para panitia ini mendapatkan hadiah, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sareng anu dipika hormat kersana para asatidul kiram, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah alladzi lam yudhkar ismu, anu teu biasa disebatan hiji-hiji nabina, tapi insyaallah moal ngirang rasa hormat sareng takzim abdi kasadayana para asatid. Mudah-mudahan marantenan ku Allah sigi pasihan sehat wal afiah. Amin. Sini para rajakan yuswa anu barokah, sini tambih-tambih berkah ilmuna. Amin. Sini tambih-tambih berkah milik rizkina. Terus sini sarolehkeun keturunanana supaya setiasa neraskeun kana perjuangan marantenanana. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pejabat pemerintah dari atasan sampai bawahan manawi aya teu palurahna. Palurah aya, pawakil, RT, Hansip, geus nu aya bae lah. Bapak RT yang terhormat, Bapak Hansip yang terhormat, karunya Pak RT. RT itu adalah pejabat tingkat 7. Gawe pangcapena, gaji pangleutikna. Bener tuh Bu? Makanya orang doakan kesadayana mudah-mudahan pemimpin kita dari atasan sampai bawahan semoga dijadikan pemimpin-pemimpin yang adil dan juga amanah. Amin. Pemimpin yang cinta rakyatnya, pemimpin yang tidak lupa dengan janji-janjinya. Makanya kita jadi rakyat kudu jadi rakyat yang soleh. Kita doakan pemimpin kita semoga semuanya menjadikan pemimpin-pemimpin yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekedap dari 2019 Bu, tinggal menghitung beberapa jam saja kita sudah memasuki tahun 2019. Dan nanti di 2019 pada bulan April tanggal 17 nanti bakal banyak pil. Ada pilpres, ada pileg. Bener pileg ya Kak? Pilihan legislatif.
Nanti tanggal 17 kita akan menyalurkan aspirasi kita, pilihan kita. Betul nggak Bu? Terserah mau pil apa, ujung-ujungnya mah pil kita. Betul? Pilihan kita. Kagak usah ribut sama tetangga gara-gara beda bendera. Betul? Kagak usah berantem sama saudara gara-gara beda pilihan. Betul? Mudah-mudahan kita bisa menyatukan ukhuwah Islamiyah kita. Janganlah kita berbeda pendapat lantas kita jadi berantem sama saudara, tenaranya jeung tetangga. Bahkan loba kejadian seperti itu. Namun tas pemilihan, namun tas pencolokan, pasti tetangga jeung tetangga salah truk bibirna mararenyon. Aya eueuh di dieu nu kela ditu. Ayolah ibu-ibu, kita dewasa sekarang mah. Siapapun nanti yang menjadi pemimpin kita terima dengan lapang dada. Mungkin itulah pilihan kita dan juga pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ke depannya pemimpin kita yang akan jadi pemimpin kita dijadikan pemimpin yang saleh, dijadikan pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta dengan rakyatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati bapak-bapak dan juga ibu-ibu, remaja putra, remaja putri, aki-aki, nini-nini, kum tadi wiji-wiji hormatan jisim abi. Mudah-mudahan sadayana kenging rahmat di Gusti anu Maha Suci. Dongkapna urang ti bumi ka dieu sejak thalabul ilmi. Betul? Ibu datang di imah ka dieu rek thalabul ilmi. Apa thalabul barakah? Bo, thalabul ilmi apa thalabul barakah? Thalabul ilmi berikut berkah. Atau gitu ngomongna. Jujur sajalah, betul? Ya alhamdulillah tujuan kita mau thalabul ilmi, mudah-mudahan langkah kita ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ieu dina anu hadir dina penting ayeuna mudah-mudahan kenging magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah nurunkan rahmat sareng ridona ka urang sadayana sehingga ibu eueuh ka bumi nyandak ilmu anu manfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dina penting ayeuna sim abdi bade nyandak salah satu tema hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai pembaharuan kita supados lebih baik, supaya lebih halus di tahun anu kamari kita hijrah ke tahun 2019, tentunya dengan banyak cita-cita, dengan banyak harapan. Semoga semuanya sesuai dengan harapan kita, sesuai apa yang dicita-citakan oleh kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bo, dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Ini yang mau saya terangkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jamaah hadirin rahimakumullah. Maksudnya bagaimana? Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Duka hiji, jagalah muda sebelum datang tuh. Keur ngora keneh jagaan ku urang ieu waktu muda kita dipakai ibadah kepada Allah, dipakai jihad ka Gusti Allah. Inilah di sini orang Pinayungan, orang Cidomba, anak mudanya, alhamdulillah, semuanya berjalan dalam koridor Islam, ngagadekeun ngogodekeun agama Islam. Islam dibesarkan, Islam diagungkan. Jadilah anak-anak muda yang hebat, alhamdulillah. Ini para pemuda di sini, terutama Bang Ipul yang datang ke rumah, alhamdulillah. Saya sangat mengapresiasi perjuangan beliau. Jadi seorang pemuda yang mampu menggerakkan anak-anak muda di sini khususnya. Mudah-mudahan kedepannya lebih ramai lagi yang ikutan. Amin. Mudah-mudahan anak mudanya bisa diarahkan kepada jalan kebaikan, jalan kebenaran. Semoga tambah maju ke depannya. Tentunya tidak akan ada kemajuan kalau tidak ada dukungan dari para orang tua. Betul? Semoga orang tuanya bisa mendukung, bisa bergabung, bisa menasihati anak-anak muda. Mudah-mudahan kedepannya bisa bersatu padu, anak muda dan juga orang tua bisa bersatu mempersatukan agama kita, yaitu agama Alhamdulillah. Biasanya malam tahun baru anak muda bersuka pora, kemana-mana kaditu kadieu, dengan petasan, niup terompet, tapi tidak di Penayungan. Alhamdulillah, anak mudanya di sini semua bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan dia lembur, dibarokahkan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Jaga muda sebelum datang tua. Ingatlah saudara-saudara, kita masih muda, hayo ibadah ke Allah. Ulah nungguan geus kolot. Sabab ibadah geus kolot mah hararese. Hararese teh Bu.
Ibadah geus kolot teh siapa henteu? Coba anak muda tampil, masjid-masjid ramekeun ku anak muda. Ulah ngandalkeun bae kolot, ulah ngandalkeun bae aki-aki jeung nini-nini. Coba anak muda tampil paling depan pengajian ibu muda yang datang. Ulah ngandalkeun bae nini-nini kita asup ke majelis taklim. Biasana hari pengajian anu rame teh nini. Namun subuh aya tahrim, lolobana aki. Belah kaler aki-aki, belah kidul aki-aki, percis ngadengikeun festival aki-aki. Betul nggak Bu? Beduk subuh aki-aki di tahrim. Coba budak mora tampil ke masjid, anak muda tampil ke musola, anak muda tahrim, anak muda azan, berenang ngeunah, kadang ngeunah, leres sudah Bu. Lain aki-aki jam 3:30, bari kundang itu. Nyetrekeun sound system, nyetrekeun speaker, mangga. Enggak jam 3:30. Gugah. Atuh moe es tambah tibra. Aki-aki anu tahrina oge. Sholawatan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ilas tulil aki. Firdosi awalan. Ya sadedengena bar manehna. Wala aqwa ala naril kijakinin. Batu kula manehna mah. Nu hees tambah tibra. Coba budak moha tampil. Masya Allah tabarakallah Bu. Syababaka qabla haramika. Jagalah muda sebelum datang tua. Lamun ibadah mah mengpengker ngora. Suku masih jag-jag. Celi masih kena bisa ngedangu. Panon masih bisa melihat. Cobalah ulah buat geus kolot ibadah mah mending lamun nepi ka kolot. Ieu mau buat engke lila-lila mah jadi Bang. Coba anak muda tampil pengajian ibu-ibu anak muda ulah ngandalkeun nini. Tapi lumayan oge sia nini ge tunggul kuras. Dan ngorana masalah ribuk ari ngaji teh betul apa enggak? Poean pengajian, poe naon di dieu ngajina Bu? Lobaan eta nu ngaji. Oi, lobaan teh nu ngaji. Pinuh. Oh, alhamdulillah, ustazah meuni kaluar-luar sendalna. Bener eta Bu? Ngaji meuni kaluar-luar sendalna, barang diirik maka jero ngajina ngaji sireun. Ngabaris di sisi bari. Di juru tiluan. Di juru belah dia opatan. Di tengah mah kosong eueuh sasaha. Jeung deui giliran ustad teh ngaji maca kitab, breng we alabatan bang-bara. Nyaingan guru nerangkeun ilmu manehna kongres. Kongko teu beres-beres. Ngomongkeun mitoha, ngomongkeun salaki, ngomongkeun tatangga. Aya nu kitu di dieu. Amit nurus tunjung nu kos kitu marek di mana bebeunangan ngaji lamun kos kitu. Ieu mah ari di majelis taklim ngomongkeun batur ta ibu-ibu. Cok nu hiji datang, aing mah aneh kata tangga urang. Kunaon kitu ece? Lalakina teh digawe motorna geus anyar ti bae. Ditembalan ku batur, "Oh, aing ge bingung. Batur nu meuli motor manehna anu ngebul." "Oi, batur mah knalpot nu ngebul." Datang deui baturna hiji deui. "Emang teh nyaho kitu? Kunaon kitu, Cek?" "Ngiriti." Sok dengekeun gerak remna. Lamun bilu, kadengean kiridit cenah kitu. Aya nu kitu di dieu. Masya Allah tabarakallah. Aya henteu ngomongkeun batur ngeluh we meuni husu. Sugan teh oh kadengekeun si horeng mah aya da nu kitu ge. Masya Allah ta ibu-ibu rajin ngajina mah rajin. Unggal poe pengajian mangkat ta ibu-ibu. Bener henteu? Tapi natedekeun bebeunangan. Eta ngajina kos kitu wae bereuna. Nu hiji ngarumpi, nu hiji hees. Nu hiji deui ngarumpi henteu hees henteu. Juralatan we matana nyeulekeun leungeun batur. Gulana genep. Makanya hijina 10 gram. Berarti lamun kali genep 60 gram. Aing mah teu sageram-geram acan. Eta nu kitu ngajina pasti bari ka imah ngacong pantok. Amit naudzubillah min. Makana ayo ibu-ibu 2019 ieu pengajian urang pinuhan deui. Anu can darek ngaji mudah-mudahan darek ngaji. Amin. Sabab ngaji teh parentah Allah, neangan ilmu parentah Allah. Sabab ngaji teh keur neangan ilmu, sabab ibadah kudu
puasa kudu make, wudu kudu make, mandi kudu make, segala rupa perkara kudu make. Sedangkan ilmu ayana di tempat ilmu. Di mana tempat ilmu? Majlis taklim. Makanya ayo datang ke pengajian insya. Lamun poean ngaji ulah ka ditu ulah ka dieu. Lihat urang di imah sedayana. Lamun geus ngadenge sinden musolah gogowakan di majelis taklim. Ibu di imah geura siap. Aya eueuh di Cidomba eta sinden musolah. Oh sinden musolah. Manehna mah mangkat tapang isukna. Jam genep manehna mah geus mangkat ka musolah. Di imah mah balata keneh padahal mah. Susuhun karek dikeumang. Budak can dipandian. Salaki cani kopian datar hudang-hudang acan. Manehna geus ngerek rawi ka musola. Ojo rek anana arek wawaran. Padi lamun urang lamun teu wawaran pajarkan perek cenah ngajina. Bener apa henteu? Datang ka musola, cetrek, ngetrekkeun eta sapeker. Langsung manehna assalamualaikum. Mending mun teu cerewet masorana. Ya baca cerewet da bagararieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh nebalan ya sorangan wae. Diu kemana nana tihang nang hareup ngetang. Bari nyang ngunjar, bari gagaro tonggong katemo. Mana ibu-ibu diantos kasumpinganana, nu pari wetan, pari kidul, pari kaler diantri kumanehna kabeh disebutan. Ieu di musola karek aya abdi sorangan aja mangga diantos. Shalawatan kadengnya serelek muka rawi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Sorangan wae manehna udah nembalan. Bener bantai tak kos itu. Dari mana moal salah ya tadi abdi ge nepati dia meureun kos kitu ta ibu-ibu. Isukene geus salawatan. Bener Bu? Ibu-ibu sekalian, biasanya gitu. Hari ini pengajian janganlah kita sebab itu salawatan engko salawatan eta nu digireun musolah nebalan. Dari abdi mah nu teu daekeun mangkat teh lain jauh mah. Oh cek eta nu teu daekeun mangkat ka musolah ngaji teh lain anu jauh. Nu deukeut di abdi di ditu. Di dieu mah moal. Bener apa henteu? Eta lamun ngadenge selawatan kitu manehna manembalan di imah. Kumaha nembalanana? Urang ge nyaho poe ieu pangajian. Tetepina urang moal mangkat pisan. Ku sabab di imah loba pagawean jeung deui rek nyeusehan. Disambut ku bapak tuh. Cari ngaji moal. Hare hare hare. Urang rek nyangkere. Hare hare hare. Urang arek sare. Kadang-kadang ku sinden musola dadeukeut sacureman. Barang nebalan kitu eta sinden musola langsung akuak bae dina mie. Saguan mun anjeun rek sare. Engke oge jadi bangke. Awas jelema pura-pura sok hare-hare, pura-pura tengah denge lila-lila bakal jadi. Mata datang ke majelis taklim dengan ilmu minimal seminggu sekali. Lengkahkan sampean urang ke majelis taklim, tagokeun awak urang di majelis taklim, dengekeun cepil urang ke majelis taklim. Insyaallah sajama anu ngalengkahkeun syukur rek mangkat ngaji. Dawuhan Rasul, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ay yakhtua. Sajama anu ngalengkahkeun sampeanana kana rek neangan ilmu, maka eta jalma dihampura dosana samemeh ngalengkah. Amin. Bo urang rek ngaji di imah kene dosa geus dihampura ku Allah. Encan dia mangkat ka musholah encan. Masih kene di imah masih kene ngaledok make sedok. Rek ngaji poe ieu mah. Mudah-mudahan we cenah kieu poe ieu mah urang laksana cenah hayang ngaji teh.
Eta tibang karek niat gitu ge di imah ibu dosa urang geus murubut di luhur sausap rambut jeung kotombena jeung kutuna sakalian. Sampai kausak dampa jeung rorobeheun anak bodoh ulsi sakalian. Bersih kabeh tina dosa. Alhamdulillah. Lempang urang ka majelis taklim bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Satu langkah 10 rahmat didikeunkeun ka eta jalma anu rek ngaji. Alhamdulillah. 2 langkah 20 rahmat, 3 langkah 30 rahmat. Kaditu mah hitung besorangan. Kumaha lamun 1000 langkah ustazah? Nya berarti panglobana eta jelema ganjaranana. Masyaallah tabarakallah. Jeung deuna ge ngaji mah najan urang teu bisa-bisa, najan urang teu kapanggi-kapanggi jeung ilmu, teu nyaho ngarti, urang kana ngaji moal mantak jadi dosa. Yang penting urang daek ngaji ka majelis taklim ngalengkahkeun sampean ka majelis. Deuna ge nu diwajibkeun ku Allah mah lain bisana, tapi mangkatna urang ka majelis taklim. Deuna ge teu kudu bisa kabehan, teu kudu jadi ustazah kabehan, teu kudu jadi kiai kabehan. Riweuh lamun jadi kiai kabeh parabot berkah. Bener itu Bu? Betul apa enggak? Ayo makanya datang ke majelis taklim teangan el. Siap Bu ngaji siap. Ngaji teh wajib supaya urang nyaho kana el. Karena ibadah kudu make. Hayo ngaji ji. Hayo ngaji. Pagawean berang peting ulah lali. Hayo ngaji ji. Kewajiban boh awewe boh lalaki, ajakan tatangga rejeng babaturan. Hayo babarengan urang mangkat ka pengajian, omat ka Pak RT rejeng ka Bu RT, montong hare-hare bisi kaburu jadi bangke. Hayo ngaji ji. Hayo ngaji ay kadengin teu Pak RT Ibu RT kalau pengajian maju pangharepna betul. Ibu wakil sengkel maju ka hareup. Ieu mah ibu wakilna cicing wae, ibu RT ngajedog wae, ibu lurah embol di marek ngaji, di marek maju ta pengajian namun kos kitu. Betul enggak? Makanya pejabat dulu masuk ke majelis taklim. Sabab ngaji mah tadi pilih-pilih ke pejabat, henteu rakyat kabeh wajib kudu daek ngaji. Henteu budak, henteu kolot, aki-aki nini kabeh kudu daek ngaji. Betul apa betul? Ayo makanya pengajian ayo urang ramekeun deui. Anak-anak muda na aya pengajian, bapak-bapak na aya pengajian, ibu-ibu na pengajian, budak na kudu daek ngaji. Kunaon sababna supaya ieu urang sadayana nyaho kana ilmu, kahirupan urang teh kudu make ilmu. Mudah-mudahan ayo kita doakan anak-anak muda kita semoga berhasil. Amin. Anak-anak urang anu leutik didik ku ilmu agama, timimiti leutik ta budak ti paud kene. Ayo ku ibu didik kana ilmu agama. Insyaallah eta budak lamun geus tertanam ilmu agama moal kabawa kusakaba leres apa henteu. Makana ka ibu-ibu nu kahiji jagalah muda sebelum datang tua. Hayo ibadah mah mumpung keur ngora, mumpung gede tanaga. Sabab lamun geus kolot mah sanajan urang loba kahayang oge geus eueuh tanagana, bener apa henteu? Salat nungguan geus kolot mah hararese hayang salat ge suku geus salaretruk. Hayang kacai hararese, bener teh Bu? Coba ngora kene mah salat masih kene gagah, kacai masih kene kuat, leumpang ka mana-mana masih kene bisa. Makanya gunakanlah kesempatan masa muda kita dipakai ibadah ka Gusti. Itulah yang pertama, syababaka qabla haramika. Yang kedua, wasihataka qabla sakomika. Gunakanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Lamun rek ibadah ulah nungguan gering. Ieu mah geus gering karak marurung. Ya Allah, abdi mah mun cager hayang ngaji. Abdi mun cager arek salat. Baheula sia keur cager ka mana wae. Ieu mah nungguan ibadah, nungguan gering. Makanya bosok mumpungnya urang sehat kene ya awak urang Bu. Masih bisa ka ditu ka dieu, suku masih jajan.
panon masih cekas ningali pakai ibadah ka Gusti. Gunakanlah badan kita yang masih sehat ku ibadah ka Allah. Nu kadua teh cenah naon tadi wasihataka qabla saqamika, jagalah sehat sebelum datang sak. Sabab geus sakit mah harares. Harares teh lamun geus gering go. Hese mandi di pandian. Wudu di wuduan. Sabab urang teh geus gering mah hararesek, barang dahar ge teu ngarareun. Ngeunah teu barang dahar bu. Geus gering ngeunah henteu. Henteu matakna ayeuna ieu mumpung sehat. Pake ibadah ka Allah. Dengekeun ya ceuli urang ka majelis taklim. Tongkrongkeun awak urang di tempat ngaji. Sing getol salat, sing getol ibadah. Gara-gara tol teh ibu salat bu. Getol nu getol mah nu henteu mah. Loba nu getol loba nu henteu. Oh kaciri beungeutna ge ngaran dul kana salat. Bener apa henteu? Bo, salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat tiangna agama. Paman aqoma pakon aqomadin. Sajalma nu ngadirikeun salat maka eta jalma geus nangtungkeun agamana. Tapi sabalikna wa man tarakaha pakon hadamatin. Sajalma anu ninggalkeun kana salat maka eta jalma geus ngarubuhkeun agamana. Mangkana urang ulah sok wani-wani ninggalkeun. Kunaon sababna kitu ustazah? Namun jalma teu daek salat ku Allah eta jalma bakal diteundeun dina neraka sakor. Naudzubillahi min daek teu diasukeun kana neraka sakor bu. Pas kumaha sih ustazah neraka sakor? Dina gambaran dina kitab disebutkeun dina neraka sakor orai nu panggualade-gualadena aya di dinya. Kala jengking nu panggualade-gualadena pokona rajana kabeh aya dina neraka sakor. Tah jelema nu teu salat diasukeun ka dinya, dihijikeun jeung si Qarun jelema koret, dihijikeun jeung si Haman, dihijikeun jeung Firaun dina neraka sakor jelema anu tara salat. Naudzubillahi min. Satu kali kita ninggalin salat 80 tahun disiksa dina neraka. Ayo sia Bu, sawaktu 80 mangkani. Geus sabaraha waktu ibu ninggalkeun salat? Kahitung teu? Geus sabaraha waktu urang ninggalkeun salat teu kahitung karena mungkin sudah kebanyakan urang ninggalkeun salat. Kamari geus saja urang ngarek hajatan teu salat-salat cenah saminggu. Teu mimiti nyebarkeun surat onang urang geus sibuk cenah ge teu ari salat-salat acan. Manjar itu, manjar ieu, nyieun kue itu, kue ieu, kue tek-tek, kue bengek di jieunna. Wa teu ari salat-salat acan. Bener teh tah? Komo poean hari hakna ibu hajatan. Boroning sahibul bait anu teu salat, kabeh nu babarantu teu salat. Tukang kejo di tukang piruan teu salat. Tukang angen opatan teu salat geus kaparedeg ku besan. Tukang tenda, tukang sound system, tukang rias, sarombongan teu salat. Nu jaga parasman genep urang kencak katuhu teu salat nyaahkeun ka wedak. Betul? Sahibul bait teu kabaro salat-salat acan dari man bae amplop. Kabodatan gelung di tukang. Pahanten awewe panganten lalakina ge teu salat. Boroning salat kacai ge ulangan ku kolam sia besi hujan. Berarti hajatan teh ngumpulkeun jalma anu henteu sawaktu 80 tahun. Umur urang ge moal nepi ka 80 tahun moal mahi pake bayaran salat hiji. Betul enggak? Makanya ayo ulah sok wani-wani ninggalkeun salat. Jalankeun ku urang salat fardu anu 5 waktu. Insyaallah hirup urang bakal berkah. Sing sajalma anu ngajalankeun salat fardu 5 waktu bari jeung bener salatna sesuai syarat dan rukunnya, tepat dina waktuna, maka eta salat bakal nimbulkeun kauntungan anu loba. Hayang teu untungna? Hoyong untung salat? Bejakeun entong untungna. Bejakeun. Pengen tahu banget apa pengen tahu doang? Banget. Oceh. Bo, zaman naik ngajalankeun salat fardu 5 waktu bari jeung tepat waktu tara diambay-ambay. Ibu lamun salat tepat waktu apa diambay-ambay? Salat lohor jam berapa? Jam 2. Berarti asal jam 5 meureun. Da moal mangkat asal jam 4 moal mungkin. Lohor nanti jam 2. Lamun salat jam 4 karek cikene aing salat, ke salat deui bae. Lamun maghrib jam berapa? Atuh nungguan poe cenah disampikeun hayang mapikeun mbae karek salat. Amit-amit, isa nungguan sinetron bubar. Subuh kaberangan.
Bukan sholat seperti itu. Jadi sholat yang baik itu sholatlah tepat pada waktunya. Karena sholat pada waktunya adalah istimewa. Saja anu sholat dina waktuna bari jeung bener salat jeung rukuna nyaho kana elmuna sholat, maka eta jalma bakal dibere 5 kauntungan ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbal. Ari jalma anu ngaraksa sholatna Allah mere 5 kauntunganana. Hiji digampangkeun sakarat mautna, 2 dilengitkeun siksaan kuburna. Amin. 3 nampa buku leungeun katuhuna, 4 dicepetkeun keur waktu nyebrangna. Lirik ibarat kilat nyambar ku gancangna, 5 asup surga teu dihisabna. Amin ya Allah ya Rabbal. 5 keuntungan kerja anu tukang sholat dari jeung bener sholatna. Hiji bakal digampangkeun ketika sakaratul maut datang. Ibu maut hayang babari hayang hararese. Pengen gampang, pengen susah. Ayat teh jelema nu rek paeh hararese. Ayat teh jelema sakaratul maut hararese. Aya sakaratul maut kuat saminggu. Cakleuk paeh henteu hirup. Henteu. Ditaruh gua di karamitan ku tatangga boroning anak incur, boroning tatanggana anak incur geus barosana nungguan. Bener apa teu? Atuh kumaha? Ngamugakeun batur, arek usaha ka mana-mana sararieun kolot paeh teu kanyahoan. Ditungguan wae teu paeh-paeh. Cekleuk eta jelema rek paeh ku harares. Anak incur kuat neangan syariat kitu ka dieu kuat neangan daun kelor. Pake digebug-gebugeun ka awak nu gering. Anggar we nu gering can paeh. Neangan ustad 12-an tah ngaji, ngadadak ustad boga proyek. Ngajikeun nu gering. Belah itu genap, belah dia genap Yasin wal Qur'anil Hakim. Ongko we anu sakarat mendelik ku aing matana. Eta incuna kuat ngarewos kana ceuli atina. Geus atuh bah bebaskeun we bebaskeun. Tenangkeun we abah masing tenang ke sawah belah kidul mah dijual. Ke toko mah digadekeun. Ku aja teh hudang deui. Melangun eta ka sawah mamit amis jelema rek paeh hararese kos kitu. Jalma tukang sholat moal dihesekeun ku Allah, moal hararese maotna digampangkeun bagaikan nyebut rambut di atas tepung. Alhamdulillah. Hayang geus kitu hayang.